Sawah teh juga harus cayan Puguya teh kusimet wae waong sawah teh. Ieu beli gararing kieu pada. Heeh. Wak. Ela wak. Emang dicau asak saha ieu? Nah, wak. Bae dikeluar gitu. Hah? Bae? Heeh. Mau budak. Mawa ya persiapan teh. Lah uang ka mana nya? Udah bisa ketinggal. Beladi wa tuh wa. Heeh atuh sok. Bari pangnampanan teh nya. Nah, wah. Itu aya dahar ini deh ya, wa. Kebenaran pisan ya. Oh, tenang. Bari asap. Kade wa. Ya. Alah. Gini. Oh, wa. Main wa ieu dah. Wa ieu nya. Oh, ini itu lah. Ah, gitu. Ya, aja sini. Pengasan wa ah. Heeh lah. Jangan ke mana eta? Ah, wah ieu lah. Heeh lah. Mun diraos wa gaduh cau teh. Aduh, Arasak kieu. koneng kieu. Ames wa oh. Heeh. Teh bener nu wa. Naonan coba batur di ala. Saha itu? Naonan eta teh. Ayo tuh. Jiwa. Awis. Tuh ya tuh. Jiwa. Oh jangan awalnya lah. Berang lah. Ada kayak lamun teu tiris wae. Heeh. Wah. Jalan ya. Heeh, sok. Ih, tiris ah. Matus. Nah, aja teh tulus. Mung tiris wa. Taruh wa tiris ah. Mung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ini aja. Ah, yang jeung ngoprek, Pak. Karesan apa nih yuk? Yang pengomeankeun gaduh nih mu ieu daya sinyalaan daya naonan ijan pangalikeun. Oh, iya, Pak. Tapi tak punya, Pak. Lah caket dah. Leropok mata mung lah 100 meteran mah pagi teh. Ati beda keketan. Aduh, ai abah sugan teh ban. Mak, mana anu suratan? Tadi mau bisa suratan. Nek deurah gitu. Lah cobaan we da ieu teh. Kudu cager samimu. Aduh, kudu cager samimu ya. Ah, gampang tapi kita kaya nu cager bisa cager samimu. Iya teh, Pak. Jarak teh bisa dulu teh dikawinkeun musuh ieu teh gitu. Ah, gampang aya apa? Cager samimu mah iya mah ya sok atuh mah cobaan we ieu mah anu nya dikeun we tawa kitu ayeuna mah lakukeun lah jual tetep sama cager samimu nya tah kitu da terus arek dikawinkeun teh ya Aduh, wa gimana sebenarnya teu teh abi teh nuju ngulupkeun daging ayam ya. Ngan lihat wae gitu teh. Kumaha carana nya hayang ledok itu dagingna. wah dokter bari yang ledok mah Kumaha sampai lah auran taneuh urang sakeupeul mah sudah ledok atuh lain gitu maksud abi teh mihipu dagingna. Heeh. Ada uran tanah mah ledok itu mah. kan yang ledok nih Tapi bener. Lah kabeneran ieu aya tukang mekanik HP nu abah ya jan pangomeankeun cik. Hayang aya gambaran teh jan HP teh. Jadi ngeblenge wah gambaran. Pokona mah hayang aya gambaran we kitu. ayo mah da moal aya gambaran mah sudah kertas Eta namanya kumaha carana we aya gambaran. Abah majang lah ajang sanggup bah ieu kumaha sudah ajang kaos budak zaman ayeuna nih. Ah apa teh yang aya gambaran we eta mah. HP. Wah, iya si abah ya kertas kira yang aya gambaran. Kumaha jelaskeun Ah kebenaran ya.
nanyakeun aing teh jang meuli sapatu cari teh teh kulit cenah ieu teh. Iya teh. Heeh. Cari teh kulit ya teh. Cari teh kulit bari mahal jang teh. Tapi babari lamun ieu hayang ngatakeun kulit asli jeung teu mah. Kumaha tah? Cocokeun we karang ieu si sepatu teh. Sapatu teh. Heeh, tah lamun kulit asli mah bakal barentong gitu. Heeh.